Assalamualaikum sadayana, sampurasun. Kumaha daramang? Alhamdulillah, urang masih keneh dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna urang tiasa patepang deui kangge diajar bahasa Sunda. Diajar bahasa Sunda dina dinten ayeuna urang bade diajar maca carita pondok. Ieu dihandap aya hiji carita pondok anu judulna Sapatu Hideung. Mangga ku hidep regepkeun carita pondok dihandap ieu. Judulna Sapatu Hideung. Lain maksud hadi teu taat kana aturan sakola, nempo babaturan jeung lanceuk kelasna oge loba anu make sapatu bebas. Jorojoy hadi hayang nyobaan make sepatu bebas, moal aya rajia meureun. Nyawe salamet di sakola teh eueuh guru anu mariksa. Isukna hadi make deui sepatu bebas, nepi ka aya samingguna. Hiji poe ngadadak guru BP ngontrol murid ka unggal kelas. Lain ngan saukur sapatu wungkul anu dipariksa teh. Tepi kabuuk gondrong saragam anu teu make bet jeung lokasi kabeh dipariksaan. Atuh hadi gempeur darumasa make sepatu bebas. Nu ngalanggar aturan kabeh diiringkeun ka ruang BP. Saurang-saurang ditanya naon sababna bet ngamomorekeun aturan sakola. Untung hadi mah kakarasa kali ieu katohyana. Jadi hukumanana ukur dititah meresihan jamban. Tapi murid lalaki anu buukna gondrong mah langsung ditorombolan. Komo kanu geus ngalanggar leuwih ti 2 kali mah dititah nyabutan jukut di buruan sakola dina kaayaan panas mentrang-mentring. Aya oge anu dititah lumpat ngulilingan lapang sababaraha kuliling. Ti harita hadi ngarasa ginggiapeun. Moal sakali-kali deui make sapatu bebas sanajan teu aya pamariksaan oge. Tenang kana hatena teu deg-degan. Karunya mah wiwin, batur sakelas hadi anu sarua make sapatu bebas. Wiwin mah lain hayang ngagaya, tapi bener-bener teu boga sapatu hideung. Teu cara hadi boga oge sapatu hideung, make sapatu bebas. Ti poe eta wiwin teu asup sakola. Teu aya beja, teu aya serat naon sababna bet bolos. Sanggeus 3 poe kabeh mupakat rek ngalongok ka imahna. Misi gering atawa kamusibahan. Maklum apan keur usum bencana alam. Balik sakola bring genepan minangka wawakil kelas. Muru ka imah wiwin. Barang sreg ka imahna kasampak wiwin keur sasapu di buruan imah. Rada reuas oge katingalina. Waktu ningali babaturanana darata ngabrul. Wiwin terus terang. Sabab teu asup sakola teh teu boga sapatu hideung. Menta dipangmeulikeun ka indungna teu acan kaparengan boga duit. Karunya teuing geuning wiwin teh anak yatim. Bapana tos pupus basa wiwin kakara kelas 2 SD. Ayeuna indungna usahana ngan saukur dagang kukuehan ngider ka pilemburan keur dahar 2 aneun. Wiwin teh nunggal. Unggal balik sakola sok ngabantuan indungna ngiderkeun kue. Saeutik-eutik mah dina usaha eta teh wiwin bisa neundeun duit keur meuli buku jeung waragad sakola. Sabot wiwin ka jero, hadi jeung babaturanana badami kumaha carana sangkan wiwin gancang sakola deui. Karunya lamun bolos lila-lila mah katinggaleun pangajaran. Nya akhirna mupakat rek pangmeulikeun sapatu keur wiwin make duit kas anu kabeneran dicepeng ku hadi salaku bendahara kelas. Akhirna mah hadi sajajalan balik ka imah bari ngucapkeun syukur ka Allah.
Gening ari ninggali kahandap mah loba keneh anu butuh pitulung leuwih kakurangan ti kulawarga hadi. Ari urang salawasna ninggali kaluhur mah pasti bakal ngarasa kurang bae. Ceuk hadi dina jero hate. Sakitu panginten carpon atana picarita pondok anu judulna Sapatu Hideung. Dah, tugasna atawa pancen kangge hidup sadayana. Hidup sadaya baca deui carita pondok anu judulna Sapatu Hideung. Teras didamel hiji video. Janten bacana bari di video. Video eta mangga kintunkeun kana kantong tugas kelas masing-masing. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun, bilih seueur kalepatan. Ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.